Wah, iya yang merem mumuy mah yuk. Bodi nage mantep. Bener masalah dari mumuy. Isi sasalan. Ya, Pira, si anak abah hiji-hijina. Abah embung, Pira salah milih bebene. Zaman ayeuna mah loba lalaki anu marodus. Bah. Pira ge ari ringgis. Kugu loba jasa lalaki anu ngagoda Pira. Terus ayeuna Pira boga bebene encan. Enggeus, Bah. Saha ngaranna? Bedod. Hah? Lauk apa jelema eta Pira? Ih, Abah mah atuh jelema, Bah. Laman berod karak lauk. Atuh Pira kos anu ngaran bagus pae neangan lalaki teh. Atuh neangan anu bagus kan loba. Aya Nasrullah, aya Agus Salam, aya Cecep Ubaidillah. Eta baragus ngaran ulah bedod gitu. Alah, emang naon bedod? Iya ngapa masih apa? Ih. Bercanda Abah Manok. Yo, bandar yo. Gerak-gerak. Wah, kalau ora bae mah. Sahabat panik kocokelan atuh, boy. Ulah ka diilik. Ayo gambreng. Ayo, gambreng. Dek. Oh, usah, Dek. Gambreng. Nah, tuh sejeng adung. Ayo, Marco pindah ke dia. Iya. Ayo dong. Izinnya. Hiji. Awas kedua. Heeh. Ji, Ji. 2, 3. Ya, main tuh. Tenang aing lah. Aing menang euy. Eta we, Aing. Manggih. Weh, Pira. serius Anu menang. eta hidung hidup. Budak nyareleun teh nya. Aing dek pura-pura. Geussan dek nyamperkeun Pira. Lamun budak nyarahun mah bisa gama. Tuh, aing Itu nah. Aing baru yang jasa ieu. nyada timpalna. Tuh, nu sata. Aing berbi. Waduh. Aya Pira euy. Sampeurkeun kuing ah. Pasti budak teh nyarahun ye mun aya Pira. Baturna. Aih, Pira. Cewek impian aing. Kosna budak teu nyahoeun ye. Kesempatan aing ye jeung menangkeun Pira. Wow, Pira, cewek pujaan aing. Emang jodoh mah moal ka mana? Kesempatan aing PDKT jeung Pira. Mudah-mudahan budak teh nyarahuan aya Pira. Siap, tungguan. Ai, pan kotok. Cengkap aja Pira. Sial. Eta mah kotak. Oh, berarti Sararia anu sok malingan kotok. Karakanya mah pelakuna horeng Sararia. Wah, eta lieu. Kadia tah aing mau kotokna jeung barang bukti ka polisi. Ulah kalabur sia. Hayu lu jeung aing ke kantor polisi. Woi, kumaha ieu urang rek dibawa ke kantor polisi ku RT ka baca maling kotok. Tenang, urang kerjain RT-na. Heeh, bener tah. Daripada urang ngandang. Ayo sana lu jeung aing. Yuk. Woi, kumaha RT pentil ngomong kalian deh tanggal jamu itu. Cocok tuh. Cocok bener. Ayo tujuh, ayo. Woi, dak, kalian dak. Ayo, macam-macam sih. Kalian tanggal itu tuh. Karombongan si Ahmad Mojis. Ya, Kalian guys, kalian. Jogja we. ulah macam-macam. Woi. Woi, kalian nih. Ada
Sampai kau siapa maju mau mundur mau. Kalian sing bener lah. Bodoh, Ajun lah. Woi, gas, saya orang kabur, gas, saya. Saya usia warga Arenan. Beb, beli jus di mana yuk? Seger bener kata koro. Di baturan aku. Cara beli lu kumaha, Beb? Cara melina gampang. Bisa lewat Instagram atau langsung ke tempatna. Harganya sabar duit, Beb. Murah pokoknya mah, terjangkau. Karak ayana doang, Beb ya. Ah, ngakan jus. Seger bener ya. Secara di anu mana-mana, ayana doang iya jus. Mantep di lah. Mau nyesel beli jus ieu mah. Kos Bu Uy lainnya. Kakak tagihan tuh. Pokoknya, Beb, mulai isukan orang mulai unggal poe. Oke. Bu Uy kan? Bedod. Isaha Uy. Oh iya, kenalkan. Iya cowok Bu Uy. Kenalkan yo. Cowok Bu Uy. Mantan Bu Uy. Waduh, kampret. Dia rada izin aing. Cerita nama dek nyombong. Bu Uy. Nu rada encrogan ke nyaran lalaki mah. Lalaki kos kitu di jin bebene. Diparabkeun ka buaya ge. Bangsana dilepehkeun deui. Uy. Dangkal jasa yo lalaki. Uy. Tanya momoy. Hah? Momoy. Ih, momoy. Mal anu misakeun urang selain gulodog. Momoy. Ulah cuma pene aing. Mana lain momoy berarti iya momoy ya. Momoy. Wah, iya mana momoy mah ye. Bodi nage mantep. Lo jasa jeung lumayan. Arah tuh lawak aing. Bener emang kalah dari momoy. Uno katoel beb. Oi, niat berubah pikiran. Bu Uy mah leuwih resep ka cowok anu bager, anu perhatian. Karena kegantengan bukan jaminan jeung bahagia, Dod. Kajen jorege, yang penting mah baik hati jeung penuh perhatian. Pan jore beb. Sak ieu kulna ge. Oi, orang sebagai mantan didinya turut prihatin, oi. Ayo beb, jadi ulina. Asal aing. Ade beb. Waduh, ngambek ieu mah ya Pira. Pira, tangguhan daku. Aing mau cari hiji ka siapa benci. Pira. Lepaskeun embung aing mah. Ya ada lah, misalkan. Bukan bener aing kesel aing mah kasih bedon kesel. Atuh jadi lo bae jasa. Aku benci aing mah benci kasih. Geus atuh sia Pira. Ulah ajli-ajlian bae isin kos bilatung. Bodoh aing mah sabodoh. Pokona lamun bener bogoh ka Pira, bener kudu milih salah saeja di antara tiluan. Ih, naon bae sih sia mah? Tuh kan bener sia mah. Heeh atuh, geus sebutkeun naon pilihanna. Bener lamun neuk kita milih harta, tahta, Pira neuk milih mana? Ih, sasalan. Tuh kan bener bisa milih. Bedon milih Pira. Bohong. Coba buktikan. Gogorokan sing pedas. Lamun bener milih Pira. Oke. Pira, I love you. Pira, I love you. Pira, I love you. Pira, I love you. Foto. Action.
berarti sian kotak. Canda abah menong. Seket amat. Pokoknya mah lamun bener-bener bedut boga kapira. Bedut kudu salah kudu. Action. Pokoknya mah lamun bedut bener. Bedon sih. Action. Pokoknya mah lamun bener bedut bener. Bedut bener. Action. Pokoknya lamun bener. Action. Aduh. Ini ulah. Action. Katagihan teu. Pokoknya beb, mulai unggal poe. Action. Action. Pan jore beb. Sek. Celengak-celengok kayak maling.